Bismillahirrahmanirrahim. Wa munazzahun sareng anu dibersihkeun an kulima tina saban-saban perkara khutiro anu dikeretegkeun itu ma bil bali dina hate ayil qalbi tegesna hate pama mangka ari perkara yaqo anu tumiba itu ma piwahmi ka dina ciptaan anjeun wa khoyalika sareng hayalan anjeun mimma nyatana perkara yusyahidu anu nyaksikeun ieu ma minal ajromi nyatana pirang-pirang jirim al-uluwiyati anu bangsa luhur itu ajrom wa supliyati sareng bangsa hanap itu ajrom wa mimma sareng tina perkara yusmiu anu kakuping itu ma minal akhbari nyatana pirang-pirang berita mau supantur anu disipatan kal arsi sapertikeun aras wal jannati sareng sawargawan wa anhariha sareng pirang-pirang wahanganana itu jannah wa asjariha sareng pirang-pirang tatangkalanana itu jannah wa mimma sareng tina perkara yuta khoyalu anu dicipta-cipta itu mak karroyati sapertikeun bendera min yakutin tina yakut wa bukhuri sareng pirang-pirang sagara min zibakin tina perak huwa ari itu ma eta hadisun anu anyar au makdumun atawa anu eueuh wallahu ta'ala sareng ari Gusti Allah ta'ala eta laisa sanes itu Allah eta bihadisin anu anyar wala makdumin sareng lain anu eueuh wa idza qala sareng di mana-mana nyarita laka ka anjeun saha asyaiton setan di dalam yakun di mana-mana teu kabuktosan saha Allahu Gusti Allah eta fi makani kada dina tempat anu wala jihatin kada wala jihati kada sareng teu dina jihad anu fa aina mangka eta di mana huwa ari itu Allah wa idalam yakun sareng di mana-mana henteu kabuktosan itu Allah eta ala surati kada netepan kana rupa anu wa ala sipati kada sareng henteu netepan kana sifat anu fakae pa mangka eta kumaha huwa ari itu Allah pa ajib mangka kudu ngajawab anjeun hu ka itu setan bi annahu kana sanyana kalakuan sareng tingkah eta layak ripu henteu aya anu terang Allah ka Gusti Allah illallahu angin saha Gusti Allah wal ya'lam sareng kudu apal saha al aqilu jalma anu berakal anna kulama kana sanya na saban-saban perkara yulki anu nibakeun hu kana itu ma saha asyaitonu setan piwahmihi dina ciptaanana itu akil eta innama huwa pastina ari itu Allah eta minal alami tina alam wallahu ta'ala sareng ari Gusti Allah ta'ala eta laisa sanes itu Allah eta minal alami tetep tina alam walayal zamu sareng teu misti non intipaullahi ta'ala nganapi keunana Gusti Allah ta'ala li adami idrokina karena henteu manggihanana urang sadaya kun hadatihi kana sajati nadatna Gusti Allah wasipatihi sareng pirang-pirang sipatanana itu Allah li annahu karena sanyana kalakuan sareng tingkah eta qad koma nyata ngadeg naon al burhanu dalil ala subutillahi kana tetepna Gusti Allah wa huwa sareng ari itu burhan eta tasarrufuhu bulak balikna itu Allah fil khalqi dina nyiptakeun kaifa yasha halna kumaha ngresahkeun itu Allah min ijadin nyatana ngayakeun wa idamin sareng ngeuweuhkeun wa ihyain sareng ngahirupan wa imatatin sareng ngamaotan wa tausiin sareng ngajembarkeun wa tadikin sareng ngarupakeun fi rizqi dina rizki walam yukallif sareng teu merdina ka urang sadaya saha Allahu Gusti Allah ma'rifatakun hidatihi kana nganyahokeun sajati nadatna Gusti Allah ta'ala wasifatihi sareng pirang-pirang sipatanana Gusti Allah li azzina karena apesna urang sadaya andalika tina itu ma'rifat fala ya'rifu mangkah henteu apal kun hadatihi kana sajati nadatna Gusti Allah wasifatihi sareng
kana pirang-pirang sipatanana Gusti Allah illa huwa ta'ala angin saha itu Gusti Allah ta'ala. Wa anis Siddiqi sareng diriwayatkeun ti Abu Bakar Siddiq naon annahu sanyana itu Abu Bakar Siddiq eta qala ngadauh itu Abu Bakar Siddiq ala azu ari apes anil idroki tina manggihanana Gusti Allah eta idrokun manggihan wal makna sareng ari maknana eta annaman sanyana jalma ahato anu ngaliputan itu man ilman kana ilmu bima kana perkara yajibu anu wajib itu ma lillahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala wa ma sareng kana perkara yastahilu anu mustahil itu ma ka Gusti Allah wa ma sareng kana perkara yazuju anu wenang itu ma ka Gusti Allah suma alima tuluy apal itu man annal kunha kana sanyana sajatina itu Allah eta mahjubun anu dihalangan wa annal ukula sareng sanyana pirang-pirang akal eta ajijatun anu apes anil usuli tina tepi fahada mangka ari ieu man eta huwa ari itu hada eta al arifu jalma anu apal qala ngadau sahabaduhum sapalihna ulama min bahri tawil tina bahara tawil ala ingat anna idrokal hakikoti sanya na manggihan hakikat eta mu'jizun anu diapeskeun wa idrokun nafsil azzi sareng ari manggihanana dat anu apes eta ainul hakikoti datna hakikat kama sapertikeun perkara qala ngadauhu kana itu masaha as-siddiqu Abu Bakar Siddiq awalu qailin ari itu Siddiq Abu Bakar Siddiq eta pangheulana jalma anu ngadauh bipikrin kalawan pemikiran sadidin anu bener itu fikrin aw bihusni badihatin atawa anu alus pepertelaanana wa qala sareng ngadauh sabaduhum sapalihna ulama mim bahril basit tina bahar basit layak ripu henteu aya anu terang Allah ka Gusti Allah illallahu angin saha Gusti Allah fa'taqidu mangka kudu nekadkeun aranjeun kabeh wadinu sareng ari agama eta dinani dua agama imanun tegesna iman wa isrokun sareng ngarejeungkeun walil ukuli sareng eta tetepikeun pirang-pirang akal hududun ari batas latu jawir anu henteu ngaliwat itu ukul ha kana itu hudud wal azu sareng ari apes andarkil idroki tina manggihan tina pamanggih eta idrokun manggihan lam yattakhid halna teu ngajadikeun itu Allah subhanahu wa ta'ala sohibatan kabatur ay zauzatan tegesna ka pamajikan fala yu'awin mangka henteu aya anu ngabantu hu ka Gusti Allah ta'ala saha ahadun saurang oge walayan fa'u sareng henteu mere mangpaat itu ahad hu ka Gusti Allah ta'ala wala waladan sareng henteu ngajadikeun itu Allah kabudak falaisa mangka sanes saha sayyiduna Gusti urang sadayana Isa alaihi salam tegesna Nabi Isa alaihi salam eta waladan budak bal khalaqa balik tengah damel hu ka itu Isa saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala bila abin kalawan teu aya bapa wadzalika sareng ari itu lam yattakhid eta liujubi wujudihi ta'ala karena wajib ayana itu Allah ta'ala wastighnaihi ta'ala sareng teu mikabutuhna itu Allah ta'ala an ghairihi ti salianti itu Allah ta'ala wa kamalihi sareng sampurnana itu Allah ta'ala bidatihi kudatna itu Allah ta'ala wala yumasil wallahu a'lam bishawab.